Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abu Napisah. Waman sareng ari saha bae jalma eta sholat samang-samangsa salat ieu man fil Ka'bati di jero Ka'bah farodon kana salat fardu aw naflan atawa kana salat sunat aw ala sathiha atawa dina luhur lotengna itu Ka'bah. Watawajah sareng madepkeun ieu man sahison tina diri naminha kana itu Ka'bah ka atabatiha sapertikeun kana bang barungna itu Ka'bah sulusai diroin kalawan jarak 300 siku takriban kalawan kurang leuwih jaza mangka meunang naon ma perkara sholat anu sholat ieu man hu kana itu ma. Waman sareng ari sahabae jalma eta amkana samang-samang sakongang huka itu man naon ilmul kiblati nganyahokeun kiblat walaha ila sareng teu aya hahalang eta maujud bainahu antara ieu man wa bainaha sareng antara Ka'bah lam ya'mal mangka ulah ngamalkeun ieu man bigoerihi kana lian itu ilmu. Fa ilam yumkin mangka lamun henteu kongang hu ka ieu man fa ilam yumkin mangka lamun henteu kongang ieu man hu kana itu ilmul kiblat i'taqoda mangka nekadkeun ieu man sikotan ka jalma anu kapercaya yuhbiru anu mere beja ieu sikohu ka ieu man an ilmin bari bijil tina kanyahona ka kaulihi sapertikeun caritaanana ieu sikoh ana usyahidu lapad ana usyahidu ana ari kami eta usyahidu ningali kami al Ka'bata kana Ka'bah walaisa sareng teu meunang lahu eta tetep ka itu man naon ayyajtahida ijtihad ieu man naon ayyajtahida ijtihad ieu man ma'a wujudi ihbarihi sarta aya mere bejana itu sikoh wapi maknahu sareng eta tetep dina maknana itu ikhbar ru'yatun ari ningali maharibal muslimina kana paimaranana jalma anu Islam kabeh bibaladin di nagara kabirin anu gede itu balad au sogirin atawa leutik itu balad yak suru anu seueur saha torikuhu jalma anu ngaliwat ka itu balad pain pakida mangka lamun teu aya ieu jalma asikota ka jalma anu kapercaya almadkuro anu dicaritakeun itu sikoh wa amkana sareng kongang hu ka ieu jalma naon ijtihadun ijtihad ijtihada mangka ijtihad ieu jalma likuli pardin pikeun saban-saban pardu ilam yakun lamun teu kabuktosan ieu jalma eta ieu kuru nyaritakeun ieu jalma adalila kana ciri-cirina al awala anu kahiji itu dalil pa indoko mangka lamun rupek naon al waktu anil ijtihadi tina ijtihad aw tahayyaro atau bingung ieu jalma sholat mangka sholat ieu jalma ila ayyi jihatin kamana bae jihad saa anu karep ieu man kana itu ayyi wa aada sareng ngabalikan deui ieu jalma wujuban kalawan wajib pain ajaza mangka lamun apes ieu jalma anil ijtihadi tina ijtihad walam yumkin sareng teu kongang hu ka ieu jalma naon ta'allumun nganyahokeunana Ka'bah ka amal basori sapertikeun jalma anu lolong panona awil basiroti atau sapertikeun anu ningali qallada mangka taklid ieu jalma sikotan ka jalma anu kapercaya aripan tur anu nyaho biadillatiha kalawan ciri-cirina itu Ka'bah. Waman sareng ari sahabae jalma eta amkana samang-samang sakongang hu ka ieu man naon ta'allumun nganyahokeun adillataha kana ciri-cirina itu Ka'bah lazima mangka misti hu ka ieu man
naon ta'allumuha nganyahokeunana itu adillah, wa ta'allumuha sareng ari nganyahokeunana itu adillah eta fardu ainin fardu ain lisaparin karena nyaba pain doko mangkalamun rupek naon al waktu anta alumiha tina nganyahokeunana itu adillah sholat mangka sholat ieu man kaepa kana halna kumaha bukti ieu sholat wa aada sareng ngabalikan deui ieu jalma kana sholat wujuban kalawan wajib wa pardu kipayatin sareng pardu kipayah li hadorin pikeun jalma anu aya di lemur wa qayyada sareng ngayidan saha as-subki imam subki as-saparo kana sapar bima ku perkara yakilu anu nyaritakeun pihi dina itu ma saha al arifu jalma anu makrifat bil adillati kana ciri na itu Ka'bah pain kasuro tuluy lamun seueur itu arif karok bil haji sapertikeun golongan haji pakal hadori mangka ari sapar eta sapertikeun di lemur waman sareng ari sahabae jalma eta sholat samang-samang sasolat ieu man bijtihadin ku ijtihad patayakona tuluy ngayakinkeun ieu man khotoan kana salah muayyanan anu ditangtukeun aada mangka ngabalikan deui ieu man salatahu kana salatna ieu man wujuban kalawan wajib pa intayakona tuluy lamun ngayakinkeun ieu jalma hu kana itu khotoan fiha dina itu salat istana pak mangka ngamimitian ieu jalma hakana salat wa intagoyaro sareng lamun barobah naon ijtihaduhu ijtihadna ieu jalma sanian dina anu kadua amila mangka migawe ieu jalma bisani kana ijtihad anu kadua ujuban kalawan wajib inturajjaha lamun diunggulkeun itu sani sawaun sarua bae akana naha kabuktosan itu tagoyur eta pi sholati tetep dina sholat amla atawa lain wala i'adata sareng teu wajib ngabalikan deui sholat eta maujud alaihi ka ieu jalma lima pikeun sholat paala anu migawe ieu jalma hu kana itu ma bil awali kalawan ijtihad anu kahiji hatta law shola angin lamun sholat ieu jalma arba'a rakaatin kana opat pirang-pirang rakaat li arba'i jihatin kana opat pirang-pirang jihad bil ijtihadi kalawan ijtihad arba'a marrotin kalawan opat pirang-pirang balikan pala i'adata mangkah henteu kudu ngabalikan deui sholat eta maujud alaihi ka ieu jalma li anna kula rokaatin karena sanyana saban-saban rakaat eta muadatun sholat muadah bil bijtihadin kalawan ijtihad walam yata'ayyan sareng henteu narima tangtu piha dina itu arbaun naon al khoto'u kasalahan fa inistawaya tuluy lamun sarua itu awal sareng sani walam yakun sareng teu kabuktosan itu khoto eta fi sholati tetep dina sholat takhayyaro mangka milih ieu jalma bainahuma antara itu awal sareng sani idla maziyata karena henteu aya leuwih eta maujud li ahadihima pikeun salah sahijina itu awal sareng sani alal akhori ngelehkeun anu sejena wa ingkana sareng lamun kabuktosan itu khoto eta fiha tetep dina itu sholat amala mangka ngamalkeun ieu jalma bil awali kana ijtihad anu kahiji wujuban kalawan wajib kama sapertikeun perkara naqala nukil Imam Nawawi hukana itu ma fi asli raudhati dina asalna kitab Raudhah anil Bugawi ti Imam Bugawi
Wa faroko sareng ngabedaan ieu amal hukmat tasawi kana hukum ngakuran qoblaha dina samemehna itu salat bi annahu kalawan sanyana ieu jalma huna di dieu eta iltazamu katetepan ieu jalma biduhulihi ku asupna ieu jalma fiha dina itu salat jihatan kana jihad fala yatahawalu mangka henteu mengkol ieu jalma illa bi arjaha angin kanu leuwih unggul wasaratul amali sareng ari syarat ngamalkeun asani kana ijtihad anu kadua pisolati dina salat eta ayyadunna kudu nyangka ieu jalma as-shawaba kana anu bener muko rinan halna anu ngabarengan liduhuril khotoi kana nemrakna salah fa ilam yadunna mangka lamun henteu nyangka ieu jalma hu kana itu shawab mukorinan kana anu ngabarengan batolat mangka batal non sholatuhu sholatna ieu jalma wa in qadaro sanajan kawasa ieu jalma ala shawabi kana anu bener an kurbin bari deket limudi juz'in karena ngaliwatna hiji juz min sholatihi tina sholatna ieu jalma ila ghairi kiblatin kana salianti kiblat wala yajtahidu sareng henteu ijtihad ieu jalma pi maharibin nabi dina pirang-pirang paimaranana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jihatan tina arah-arah jihadna wala yamnatan sareng henteu kabelah katuhu wala yasrotan sareng henteu kabelah kenca wala fi maharibil muslimina sareng henteu di pirang-pirang paimaranana muslimin jihatan tina arah-arah jihadna paslun wallahu a'lam bishawab.